Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun hiji carios pondok yasana Teh Dede Rostiana kalayan judul Jaramba. Wilujeng ngaraoskeun rung nyangakeun kasepuhan. Mang Rohim pakasaban sapopoena dagang sayuran ngider ka pilemburan. Lembur nu rada nyingkur nu teu bisa kasorang ku kandaraan. Daganganana ditanggung make rancatan. Kalang-kalan kudu ngaliwatan pasawahan jeung nincak kalengan. Iwal poe Minggu Mang Rohim eureun gawena ngurus sawah, balong jeung kebon sisi gunung deukeut walungan. Lian ti eta manehna oge ngingon domba parabaneun. Ingon-ingonna mah sapopoena sok diurus ku anakna anu cikal, Andi, nu geus umurna nincak 20 tahun. Tangtu kudu milu mikiran dua adina nu kakara sakola di SD. Rebun-rebun Mang Ohim geus indit ka sawah. Tu poho makal timbal jeung ngajingjing teko. Sup ka jero saung gigireun balong. Pakakas diteundeun laju maraban lauk nu keur recok. Teu kaliwat ngundur keur jaeun isuk. Ajangeun manehna ongkoh keur lalab. Satu tas salat asar di saung. Satadina manehna rek mulang. Manehna kaburu inget ka ingon-ingon nalika nempo cukut na hejo marontok. Langsung manehna ngarit mapai-mapai sisi gunung. Teu karasaeun ngadeuketan tempat nu arang kasorang. Tonggoy ngarit kagoda ku jukut nu hejo ngajejembrung. Jadi sagala dibabad bari sakalian ngabersihan. Sanggeus lila ngarit beuteungna kukurubukan. Kabeneran manehna manggih buah harendong. Langsung we dihuapkeun. Mipit buah kersen nu leubeut. Sup diasupkeun kana kantong cangkengna. Dahan nu ngarang kidak sawareh ditutuhan. Lumayan
jadi bersih jeung hegar. Gerentesna ngarit menang 2 karung. Mun teu dicetot karangge mah meureun moal eureun. Angot sanggeus nempo tetengger ngajajar mah kakara manehna sadar mimiti ngarasakeun keung. Duh, kamalinaan geus reup-reupan deket ka magrib geuning. Gerentesna manehna geus teu nempo jalma saurang-urang acan. 2 karung jukut dipanggul make rancatan. Teko jeung kakak sejena dibebaskeun kana karung nu ngahiji jeung jukut. Manehna milih balik jalan nu norobos sangkan gancang ngaliwatan gunung nu katelahna Gunung Sopiah, anu sawareh tempatna dipake pakuburan. Sabot ngingkik di tengah jalan, Mang Rohim kagaruwahkeun ku sora ucing. Cek hareupeunana ucing hideung kat mencerongkeun panonna nu hurung beureum ngaharang. Jika lain ucing samanea garentesna hampur ameng kuring bere jalan. Cek Mang Rohim sasadu bari rampodan jiga ka jalma. Jajantungna ratug. Sieun ucingna ngagajleung larang sadan. Tur Mang Rohim noroktok. Manehna babacaan sabisa-bisa. Sok sanajan diucapkeunana kadenge teu puguh. Ucing ngaleos. Mang Rohim ngarengha panjang. Teu rurat-eret deui, lumpat sakalumpat lampet. Tanggunganana ampul-ampulan. Kaluar ti gunung geus ngadeukeutan ka lembur, peleuwer aya nu maledog ku batu ti tukang, keuna pisan kana tonggongna. Panasaran manehna ngaliuk. Subung eueuh sasaha simpe. Karek mah kaayaan beuki poek. Puringkak bulu pundukna beuki muringkak. Kapireng ku manehna sada nu tincik-kikik. Mang Rohim beuki ngagedig muru lembur. Beras ka lembur ngalut nu tas salat berjamaah ti masjid. Nah, ti mana Mang? Rajin-rajin teuing mani dugi ka magriban. Cek urang lembur heraneun. Biasana Mang Rohim tara telat ka masjid. Mang Rohim ukur seuri teu bisa ngajawab bari jeung napasna nu ngahegak. Jog hareupeun imahna Mang Rohim calawak ngalungsar dina bang barung. Pamajikanana reuwaseun. Gusti, tara-tara abah balik ti sawah liwat magrib. Ceuk bisiti pamajikanana. Geus lila nyentrong salakina nu telat mulang. Gawat, mentah cai haneut hanaang. Tembal Mang Rohim jiga nu reuwas kareureuhnakeun. Bisiti ngasongkeun cai. Mang Rohim minum mani ngalegik, laju cengkat geuwat manehna mandi jeung salat. Nempo salakina jiga nu cape, bisiti kaprak-kaprak di dapur keur nambahan dengan sangu. Sanggeus katempo salakina reng sasolat, sor sangu anyar ngakeul. Teu poho karesepna urap genjer, goreng tempe jeung asin sepat. Ngan Mang Rohim daharna teu pati ponyo, sekapeung hulang-hulang
Jiga aya nu di pikiran. Kunaon kalah hulang-hulang, kuring nyari beheung sosongeteun nungguan abah bet betah lila-lila di sawah. Bisuti nanya. Puguh katungkulkeun ngarit. Pokna di belah mana ngaritna? Bisuti kalah mungkin penasaran dan nempos salakina loba ngahulang. Di sisi Gunung Sopiah, tembalna. Ba, pan apa palabadinya mah sangat, geus jarang anu ngaliwat. Bisuti kalah ngagelendeng bari nutup salakina semu hariwang. Ngan Mang Rohim tungkul teu nembal jiga nu embung papanjangan. Manehna oge ngarasa hanjakal ka nu geus karandapan. Isukna Mang Rohim kata rajang paranas tiris. Sirahna karasa rieut, baheungna bareuh jeung geuneuk teu bisa ngaliuk. Kunaon atuh bah? Matak ngahariwangkeun. Teu apal nyi. Ieu beheung mani nyanyangutan. Urang ka dokter atuh. Nya, rek minta diantar ku si Andi. Satu tas di dokter. Keterangan kering nanaon. Leuwih ti saminggu Mang Rohim can cager bae. Bisuti neuteub ka salakina. Abah beuki sepa jeung kunaon teu daek dahar? Bisuti nanya. Asa pararahang, tembalna. Orang tatambak ajangan atuh, ari kieu bae mah. Ceuk Bisuti. Mang Rohim ngan ukur ungguk. Mohon enjing we kaleresan mama ajengan sok nampi tamuna dinten Jumaah. Ceuk Andi. Di mana eta teh? Indungna nanya ke Andi. Di tutugan Gunung Galunggung. Atuh jauh. Teu kenging seur emutan. Aya mobil rencangan. Sigana abah kasambet ti saprak mulan ti sawah. Tembal Andi. Akur pikiran mah oge puguh kitu. Ceuk Bisuti. Malam Jumaah, Mang Rohim ngarasa keung. Menta sare di tengah imah. Bisuti ngagugu, ngahampar samak jeung kasur di tengah imah diriung ku anak-anakna. Kabeh nyanghareupan Mang Rohim nu ngalempreh. Mang Rohim katempo guling gasahan jeung ngoprot kesang. Bisuti ngompresan sirahna nu mingkin panas. Riep. Imah panggungna inggeng. Ricit sora beurit. Hayam ngadadak ting ketok ti kolong. Silih tembalan. Ajag nu mabaung. Maranehna silih pelong. Adi-adina nyarered kana kelek indungna. Andi katempo babacaan. Antukna sararean untuk nurutan. Sanggeus cempling teu gadengeun naon, reup pareureum. Mangsa tengah peuting, Mang Rohim jiga anu gundam. Sora anu blag-bigbug di luhur para.
manehna cendukul diuk di pangsarean. Korecat Andi kahudangkeun ku sora bapana nu handaruan. Ngaguyah-guyah indungna sangkan meuli hundang. Adi-adina nu laleutik mah diantep sina tibra. Bapanya geus ngaganggu ngaing, ceuk Mang Rohim. Tapi sorana beda, pedas jeung irung. Ngaganggu naon? Ceuk Andi, nyaho bapana kasurupan. Andi ngarasa bulu pundukna muringkak, tapi tetep disanghareupan. Mit teu amit, ngalah teu ngenta. Pokna nah naon nu dialana? Nya atuh hampura, ceuk Andi. Teu bisa ngitu, ngaing keur ngeunah-ngeunah cicing diganggu. Mata rasakeun ku bapanya tapi kapaeh? Hampura, cagerkeun deui bapak kuring. Ceuk Andi meredih bari ngadeg-deg. Indung nama ngayak-yak, keung nempo salakina bubur lengan. Teu aya deui nembal. Mang Rohim ngagoledag ku sorangan. Isuk-isuk kene Mang Rohim dibawa ku Andi jeung babaturanana ka Mama Ajengan. Kabeneran antrianana nomor 2 teu pati lila nungguan. Saha nu gering? Mama Ajengan naros. Abdi Mama, walon Mang Rohim. Tas di mana atuh? Mama Ajengan nutup Mang Rohim. Langsung ngarit di gunung Mama, tembal Mang Rohim. Jarambah ulin teh, tong sok rarabut tinu nyingkur. Pokna indit ka tempat nu dibabat ku bapak hidep, bari mawa cai beas karena baskom letik, ditambahan ku cai jampe. Saur Mama Ajengan daria. Andi sargep ngadengikeun. Dupi nyandakna kedah kumaha? Andi talete nanya. Mama Ajengan ngasongkeun cai dina botol mineral nu geus meunang di ngajampean. Ditampanan ku Andi. Mama Ajengan ngarampas sirah Mang Rohim bari nembal pananya Andi. Ditanggeuy ku leungeun katuhu, kurulingan tempatna antepkeun sabahena. Saur Mama Ajengan. Wayah kumaha abdi kedah ka tempatna Mama? Andi nanya deui. Balik ti dieu langsung leuwih alus. Walon Mama Ajengan, Mang Rohim jeung Andi geus rengse ubar mah aramitan. Datang ka imahna wanci pecat sawad. Andi singkil rek narekahan, sangkan bapana cager. Sakumaha nu diparentahkeun ku Mama ditedunan. Cai beas ditambah cai nu dina botol ku Andi ditanggeuy dina baskom leutik. Lempang sorangan indit ka gunung bras kanu dituju. Ngurulingan tempat nu kungsi ka sorang ku bapana. Masih aya tapek ngatit jeung urut nutuhan tatangkalan. Andi haben kukurulingan di sabeureureun eta tempat. Kelepuk angin. Plok. Cai nu dina baskom tamplok bahe ku sorangan. Geus kitu mah Andi geuwat balik deui. Anjog galembur
bapana kasampak cinutrung di buruan. Katempona ku Andi bapana geus rada berag jiga sasari. Abah, Andi nyalukan. Bapana bisa ngaliuk. Alhamdulillah, cek Andi bunga. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok Jarambah. Ieu carpon kantos midang dina majalah Mangle nomor 2736 edisi 27 Juni dugi ka 3 Juli 2018. Hatur nuhun ka Teh Dede Rostiana anu parantos maparin kapercantenan ka Kang Has kangge ngajomantarakeun ieu carios dina wanda sora. Hatur nuhun oge hapunten kana sanis kanten kakirangan oge kahengkeranana. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.